Tanda tawis kanya kadeudeut ti mamah sareng ti apah disun nu janten murang kalihna kuduaan mangga disun ku apa jajang kalih ku ibu Iis tanda tawis kanya kanu janten murang kalihna panangana kana damis apa sareng mamah bager. Iya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Berahal gelis hidup sing gede milih sing panjang jodohna sing dijauhkeun tina balaina kalian dicaketkeun sareng milik rezekina amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga neng nacalik palih dieu neng saur katerangan pami urang ngaraheutkeun kana jana kana manah jalmi sateu acan jalmi eta ngahampura ka urang moal bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos neng nu janten raka mangga nu janten rayina calik dipalih payun bager urang salim heula ka teteh mangga nengna calik dipalih dieu neng Depina mangga saurang neng Silpi heula mangga neng Silpa calik bager salim ka teteh gelis boh bilih salami ieu hirup babarengan sareng teteh wani ngarahitkeun kana hate hidup teteh wani nyenta ka hidup tuluy hidup teu narima bager hampura teteh gelis anaking nitip mamah sareng bapak pami teteh tos dicandak ku nu janten caroge mudah-mudahan hidup sing tiasa taat kanu janten mamah sareng apa kahade hidup sing tiasa pinter dina ngaos kali sakolahna berhal gelis doakeun teteh anu bade miang mudah-mudahan dina rumah tangga teteh sing aya dina kabagjaan mangga dirangkul ku hidup parangkul rangkul rai raka bager kanya kadeudeun nu janten rai raka mah parat dugikeun ka janahna Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hidup sareng kulawargi sadayana dikumpulkeun di janah anu pangsaena nyatana surga firdaus amin ya Allah ya rabbal alamin. Disun taar nu janten raina ku hidup bager kahade hidup sing janten raka anu soleha sing janten raka anu bijaksana pikeun rai hidup dua nana mangga ayeuna neng Ica neng Silpi nang alih dicalik palih ditu gelis ayeuna mangga neng salim ka teteh mangga khairun nas li anfa'uhum linnas pangsae-saena jalmi nyaeta anu tiasa mere manfaat keur batur nadaha punten ka hidup bager teteh bilih gaduh kalepatan boh bilih teteh wani nyenta ka hidup mun hidup teu tarima teteh moal tiasa ngalengkah deuih jauh dina ngambas sagara rumah tangga tanpa aya kaikhlasan tina manahna hidup mudah-mudahan urang sadayana aya dina pandang tayungan Allah Subhanahu wa taala doakeun ku hidup mudah-mudahan teteh sing tiasa ngagayuh rumah tangga mangga dirangkul dipeluk nu janten raina ku hidup bager pikadeuh pikanya aku hidup salalawasna mudah-mudahan sing tiasa silih ela dan silih belaan sapapahit sama manis amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekapan mangga disuntaar nu janten raina ku hidup bager alhamdulillahirabbil alamin. Cekapan mangga ayeuna nengna calik deui caket teteh palih ditu geus bager anaking neng Depina calik deui di kursi anu palih tengah mangga urang ngaulang masa kapengker neng Depi kapungkur sok dihuapan ku mamah kalih ku apa nuju alit mah bagernya engke enjing mah silih suapan teh sareng caroge hidup ayeuna suapan kanya kadeudeut ti mamah mangga mamahna nyandak hiji suapan anu janten murang kalihna mayun neng ka mamah geus bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar hiji dua setengah tilu alhamdulillahirabbil alamin. Mangga neng nyandak hiji suapan mamahna ku hidup bager tanda tawis kanya hidup kanu janten mamah pulangkeun ka dieuh ka asihna ku hidup bager bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu alhamdulillahirabbil alamin. Mangga ayeuna neng nyandak hiji suapan heula ka apa anu salami ieu anjeunna kacapean ku hidup dina ikhtiar milari milik rezeki anu halal pikeun minuhan kebutuhan hidup bager diawitan ku bismillahirrahmanirrahim. Mangga gede dituangkeun ka pun rama hiji dua tilu alhamdulillahirabbil alamin. Ku apa jajang ayeuna disuapan murang kalihna engke enjing mah silih suapan teh sareng jang adis bagernya sareng jajaka pilihan hate hidup mangga ku apana ditampi ku neng bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu alhamdulillahirabbil alamin. Cekapan neng sateu acan neng ibak ngalajeng kana siraman neng tiasa musapaha heula sasalaman kanu nyakseni ieu acara kapalih payun bager mangga bade dihapunten ku sadayana ieu neng Depi bilih gaduh kalepatan saur katerangan pami urang ngaraheutkeun kana manah jalmi sateu acan jalmi eta ngahampura urang moal bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala khairun nas li anfa'uhum linnas urang sing tiasa janten jalmi anu bisa mere manfaat keur batur kahade teu kenging wantun ngaraheutkeun kana manah jalmi ibu bapa sadayana nya urang tiasa ambil hikmahna acara ieu urang ambil kasayanana mangga neng musapaha nuhunkeun heula dihapunten kasadayana anu nyakseni ieu acara bager
Sound sistemna digentos musikna ku instrumen astagfirullah mangga aya nu paling atas pada dihapunten ku sadayana mudah-mudahan doa ti urang sadayana mustajab aya dina pangijabah Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin.